Wah, kurang main tetebakan jeung Adel. Hayu deh, tebakan naon deh? Sebutkeun 10 hewan anu kakina opat. Gampang atuh deh eta mah. Tapi 5 detik. Jadi, Sok ku Adel dihitung. 1, 2, 3. lomba sapi, kuda, gajah. Teteu. Waktunya habis. Ayo. Adel bisa gitu? Bisa, gampang. Dua orang itu, oke? 1, 2, 3. Lomba 5, sapi 5. Ayo, wae, anak sutradara mah. Anak sutradara mah bebas atuh, Wak. Wah, geus bebenangan acan. Boro-boro mang isuk-isuk dan disangot-sangot acan. Mata percuma kikian teh. Mending meuli ka pasar. Tapi nya tinggal bikin duit balik tapi hobi mang euy. Ya mang apa teu jelema anu pangedul-ngedulna di dunia saha? Teuing lalu Iya. naon Jelema anu sok ngusep. Isuk untuk sore ieu we. Empoan ku kumpul. tapi aya deui nu lebih pengadulan mah. Saha awak? Nu lalajeng ngusep. Geus jelas pengadulan di lalajongan mah. Kunaon Mang Epan? Siga nuker TCM gitu. Naon TCM teh wa? Diceklak mana? Puguhnya kesedih abdi teh wa. Iku naon? Di usum duren nepikeun usum rambutan. Di wetan nepikeun ke kulon. Di kidul nepikeun ke kaler. Teu meunang awewe hiji-hiji acan. Ikhtiar tuh Mang Epan kanu bisa gerak. Ikhtiar manggeus atuh wa. Kamari ge aing ngabejaan dukun metu di Cililin. Sok pelet awewe mana ge pasti beunang. Hasilna yo Saha tuh ngaranna awewe eta teh? Amanda Manopo. Kowe tuh aing. Orang lah. Kunaon dia meni serius gitu siga nu bingung. Enya password Facebookna kakunci. Jadi hese mukana. Jumbo deui mukana deui. Iya. Oh no. Yeuh ya, cobaan congkel pakai obeng, sugan bisa kabuka. Lebah tanjakan burang-rang didinya keur ngalagaan. Awak enakeun didinya ngagitar. Asli Pangajarkeun gitar lah. diajar gitar nu kumaha. Soalna ya dua teknik. Naon wae teknikna? Teknik nu kahiji teh nya dipetik. Teknik nu kadua dikocok. Tah, teknik nu dipetik nu kumaha? Tah. Cik, ayeuna teknik anu dikocok. Oh, kocok. Nah, iya dikocok. Kocok.